Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nami abdi Aulia Larasati ti kelas 10 MIPA 3. Di dieu abdi bade ngawawancara Bapak ngeunaan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Agus Priyatna. Saku ayang ti siswa anu namina Aulia Larasati. Mentang bade ngabantos ieu aya tugas soalna. Maka kumaha tugasna teh? Ngawawancara ngeunaan COVID-19. Oh gitu mun mangga sarakang abah ku abah diwaler. Ya. Menurut Bapak, dampak COVID-19 kana kehidupan sehari-hari teh naon? Ya itu dampakna banyak gitu para siswa teu tiasa angkat ka sakola, teu tiasa belajar tatap muka mun secara langsung bos sareng guru-guruna, bos sareng rekan-rekanna. Tah oge nya kitu teu tiasa ka mana beunang kedah cicing wae di bumi kitu tah. Ai kanggo ngajauhkeun kana COVID-19 teh urang kudu ngalakukeun naon wae? Nya eta mah anu tos umum kedah sakumaha ieu bewara pamarentah kedah ngikuti protokol kesehatan, nganggo masker, jaga jarak, terus sing rajin cuci tangan, pamatos angkat-angkatan mah cuci tangan, sareng jaga kebersihan gitu. Naon pendapat Bapak kana jalmi-jalmi anu teu ngikutin protokol kesehatan? Oh eta mah tuh matak ieu ngariweuhkeun. Misalkeun petugas kesehatan oge istilahna mah kumaha nya kurang memberikan keterentaman ke masyarakat sekitar gitu tah. Ada hariwang ari anu teu bandel anu tidak mengikuti protokol kesehatan lah gitu. Nya atuh sakitu wae, hatur nuhun kana waktu sareng pendapat Bapak. Iya sami. Hapunten pami aya kalepatan tina kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.